kuari kumaha lamun penganiayaanana make teluh ya sih ulah dipajar eueuh ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jaga engke sakedeung deui nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihi salam pan eta teh tukang sihir anu ngamodip tambang jadi orai dadung jadi orai ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa tongkatna jadi orai sihir teluh jeung mukjizat ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya teluh teh aya ulah dipajar eueuh ente mun teu percaya buktikeun coba kuari tuh ka Sukabumi di mana kana tuh emang sia masuk meuli meureun nyaho kan berarti ya bener jarang sebarang duit gara ayah teh urang lamun deuk meuli sihir deuk meuli teluk baheula mah kudu ka Sukabumi kuari mah ambalaya di Sukabumina geus ka urang lamun deuk ngeluh baheula mah kudu ka sisi laut teu kudu ka Cianjur teu kudu ka Sukabumi teu kudu ka Ciamis Pangandaran teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran hehe teh tukang teluh malulu terus urang ka dieu tah Garut pameungpeuk ka ditu teluh malulu lain lalagaan demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan awalna pan ka Garut heula awalna ka Garut pameungpeuk laut kidul didinya cicing tidinya direspon ku Gusti Allah berangkat deui terus ke belah wetan tidinya teu direspon keneh ku Gusti Allah kunaon lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan ye emang kumaha kitu marukanana eta teh wali ditetepkeun di dinya wali ditetepkeun di dinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari aya ngeunah barang jrek di dinya teh jelema narurut ngariung cau ampun sok boga gede kieu ya tebak kiai oplo teh pokok kitu mah kakara kaya nu harewasan bae ngomong kiai teh mah anu ande teh kiai kitu geus harareudang ye teh can jadi kiai atuh kos kitu mah DPR teh mah kos kitu mah nu hayang ngeunah mah bupati DPR gubernur eta carita ngarareunah kiai mah ulah caritakeun geuleuh salila hirup Kangjeng Nabi memperjuangkeun agama datang ke perang jadi ulah ngahayalkeun hajuk kuari hayang boga motor Mio ti Mio Avanza ti Avanza naon gara tuh ti Fortuner atuh sia mah tarolol kabeh berarti perjuanganna mana jadi kiai si kos kitu urang lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai sosok kiai teh hararebat jasa deuleu bajuna hebat lain ulah ai geus bisa mah masalah deuleu sorbana hebat deuleu kendaraana hebat deuleu sendalna luar biasa mun ku urang ditingali sendalna masyaallah baheula mah bakiak baheula mah kelom baheula mah gamparan naik sendal lili naik deui sendal Adidas naik deui sendal Loto naik deui kuari atuh kiai anu make sendal harga 9 juta naonan teh si kiai tak kuyai eueuh masalah heulanan keur carita ai geus bisa mah tapi urang leluhur urang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nu geus diangkat jadi kutubul aulia sapopoena carang make sendal carang make sendalnya ditanya kunaon cara make sendal isin
ieu suku bakal dikajero kuburankeun mun dipakaian sendal nu bagus besi ditanyangke ku malaikat naon maksudna make sendal bagus naon maksudna make sendal teh besi salah maksud kula cek Tuan Syabdul Qadir daripada besi salah maning teu make sendal di urang mah beda merek doang teu jadi merek doang beda merek mbong aing mah teu gengsi teh mah wow kurang hebat atuh ge penghormatanna kurang hebat kayak lamun diondang amplopna leutik lawan teh kiai nya tek ku teluh teh kiai waktu beres artina masalah geus bisa mah yuk keur carita kutubul aulia seperti kos itu da izin rasa nailah sihir eta sarfu syai'an wajhihi eta walugot tetapi sihir anu biasa dicaritakeun dina kitab Fawaidul Makiyah dicaritakeun tidak berbagai tafsir nyaritakeun tentang sihir sloba nu jelas sihir teh aya kumaha muzawalatun nufusil khabithah li af'alin wa aqwalin yutarattabu 'alaiha umurun khariqatun lil 'ada cokot ku urang jarum cokot ku urang benang cokot ku urang memerang awi cokot endog puputihna bae beubereumna daha sok aja seserian heran teu meunang dahar burung dukun ge tu dahar sarua sukeun ka dieu eta ngaranu deuk di teluhna saha apesna jam sabaraha ulah siapkeun tengah peuting seuk misalna babacaanana dengekeun gusianya jatuh aya jeung dina kitabna du kumaha di palentin neluh geus atuh saja kiai mah deuk neluh ge babarieun aya kitabna jiru mantep teu anti ja kiai ge neluh ai daek ka neraka mah gitu maksudna baca uyut nu aya di tangkal Golkar caringi siapa tuh telu keur carita ayalah babacaan-babacaanna fet yukeun seuk teudeun di dinya mana arahkeun ka imahna mulai dibacakeun ulah napas set kudu di tengah sawah tengah huma ulah kadeulean ku sasaha sebab juri kaganggu mun aya jelema jadi jana kudu babarengan jeung juri mulai datanglah kanu dituju plek aduh kunaon Mbak coba ieu nyeri amat coba nyeri kerokan deui udah pindah ka dieu aduh kaceuli pameureun teh mah kaasupan cai lain kaasupan cai ada kieu aduh tarang di dieu kunaon Pak aya meuli Fortuner wah Bapak edan ye mulai berubah wajahna jadi berubah kulitna jadi berubah pemikiranna jadi berubah etalah teluh mulai melalui pagawean melalui ucapan anu enggeus dikemas ku bangsa perdukunan maka ketika nyampe terjadilah perubahan jelema nu diteluhna datang urang ka Sukabumi Gom Ki Haji di Gomna Ki Haji Haji naon ti mana ye abdi ti Cikupa
emang aya naon gitu ya kadi kieu Paji abdi dagang tadina maju dagang naon tuh sendal aju kumaha tuh kabelah dieuna aduh eta teu laku-laku gara-gara aya tetangga tah dagang deui sendal dieu kanyana bae ceng ulah diantepkeun kos kitu atuh ulah diantepkeun ceng boh lamun nu kitu diantepkeun nu silaka ceng teu gampang nu kos kitu mah ceng maksudna aceng ka dieu endek minta tulung kan lah cak Abah Haji mamaningan dipaehan bae nu kos kitu tanggung aya ge ribet mah engkena kitu deui bener mending dipaehan bae atuh maningan paehan bae bau budak ngaluhian malaikat eta dukun keur caritana ayo guys nah ieu tah harga-hargana lamun 2 poe langsung paeh hargana sakitu nah, lamun rada lambat saminggu 2 minggu tak ieu lamun dilambatkeun ke muriang kena beak heula kabeh kena kandas mungkin 3 bulan 4 bulan kena bulan tan ieu deuk pilih nu mana ceng ayo lah cak Abah Haji mah mendingan nu sakaligus bae geus tah mah spesial tah mah spesial ambo geus tah bae guys bener ceng ayo dosa mah tanggung jawab aja nih, pan gitu amat. Iya, Abah Haji mah ngajalanan doang. Cak urang ciku babarengan bae tuh dosana bah. Kos kitu lah sihir. Jadi ieu mah caritana aya lah sihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dina Al-Qur'an. Dimodif ku ahli sihir di zaman Fir'aun ketika persatuan jeung Kangjeng Nabi Musa maka eta tambang jadi orai dadung jadi orai annaha tas'a masyaallah gitulah datang kakuari terus teh aya di Amerika nu panggedena sihir mah di Belanda sihir anu pohara mah di Inggris di Jerman yo ahli-ahli sihir kelas kakap mah di ditu sarua bae maka aya pertarungan sihir setiap per tahun emang pertarungan sihir itu sarua bae ieu sihir Indonesia mah termasuk sihir leutik encan sakumaha nu paling hebat sihir di Amerika ngadu jeung India ngadu jeung Pakistan ieu sihir kelas internasional jehe emang kumaha gitu di Amerika wah di Amerika mah teu wauheun ka Quran wauheun ka sihir Inggris sihir Prancis sihir dah luar biasa satu ketika aya nu berangkat ke Amerika datang ke New York di ditu teh aya hiji nini asli orang Amerika begitu dideuleu sosokna teh putih keur mah kulitna putih serba putih segala rupana nanya ka tamu nu urang Indonesia nyana teh lamun cek bahasa urang mah you mana di Indonesia Indonesia mah maneh makan urangna urang Bekasi ti Bekasina kadinya tah eta imana dinya aya di perumahan Reflex di dinya teh kan aya tah imah maneh ngarep nyetan kan kageteun kan ku nyawa kos kitu geus kadeule ku nini di dieu tah eta di Amerika Masya Allah lamun maneh teu nurut kan ini terjadilah bakalna sepulang di dieu bakal eta tahun berikutna bakal eta tahun berikutna bakal kos kitu iyalah kejadian nu bakal terjadi ka maneh tetapi lamun maneh bisa mengantisipasinya dengan cara nah bisa teu terjadi eta dukun di Amerika datang ka kos kitu dukun di orang mah sapira kieu doang dukun di orang mah mana di Cikupa aja bener ngarep ngaler nya ngaler kuari mah ngidul keur ieu mah ngaler kasalahan ta dukun parah keur ieu mah tetep ngaler aja dipindahkeun ku bapak mana ngidul bener bener ku lagi inget keneh jare bae takal balingbingnya
baling asanan tak keur ieu nama aya kuari mah meureun geus diganti ku buahnya buah lain buah asalna tangkal asemnya ji ke asalna jatuh aya lah aya tangkal nu leutik teh di hareup teh naon teh tangkal nu leutik di hareup teh mah tangkal kembang eta tangkal kembang maksud mbah ge maksudna kembang maksudna dukun can jetu teh payah melaku teh dukun kos kitu mah aya naon ieu ka dia ieu pugu kula nanya awewe di mana nanyana di dinya di Citra aju di Ciduhat ti ditu da lalaki kudu di Ciduhat mun can mamawa samping ka imah sia yeuh ulah disebutkeun embah geus pokona mah tah awe kos kitu mah kurang ngajar meureun abah mah mun ngadenge kos kitu teh teu resep jasa abah mah teu resep abah mah geus sudah diantepkeun ngaranna saha ngaran saha engke bae sabaraha duit lah tah mah geus gampang pokona mah ngaranna saha urusan ka dituna tah bisa dikredit masalah geus kredit dukun bloon asa ngadenge Bank BRI aing mah ngadengeun. Nah eta kos kitu tah geus ngaranna saha ngaranna anu geus tungguan di imah tungguan pokona mah geus ulah disebutkeun embah lamun teu mamawa samping jeung sempak bener bae waduh epen mana epen aduh jangan lihat Effendi nyana kali itu ya Allah iya sihir teh ngaranna oh barang datang teh ieu sia saha cak mana teh aku lah ieu kekasih Epen tidak ada yang terganteng di dunia kecuali dia anak ibu mah teu kasep tapi bu kula bogoh jasa cek kula mau kasep jasanya anak dedeuleun sia kumaha eta hideung apa putih putih hideung tetep bu putih dedeuleun sia emang kumaha atuh kadeuleuna beuh kasep jasa asana Al Pacino ge eleh amboh budak teh eta teh sihir jadi kadeuleuna kasep bae pugu ku garaha sesa gerhana atau mah sebenarnya mah kadeuleuna kasep bae ya Allah eta sihir geus kitu ngara bagian percintaan bagian perdagangan bagian dan lain sebagainya kumaha pamentana